A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadis arek nyeritakeun urang kudu waspada ka jalma kafir. Jalma kafir anu mana eta jalma kafir teh anu matana sabelah. Nu mana eta jalma kafir matana sabelah nyaeta pembohong. Nu mana eta pembohong nyaeta dajjal teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nabiyin oranono saking nabi illa waqad angjaro angin teman-teman parin weruh ieu nabi ummatahu ing umate nabi al-a'waro ingkang picek al-a'waro ingkang mata satu al-kajaba ingkang akeh bohonge ala eling-eling ino satune tingkalan kelakuan iku a'waru dajjal kang mata satu. Wa inna rabbakum lan satune pangeran sira kabeh azza kang maha mulya ya Rabb wa jalalan maha ya Rabb iku laisa oranono ya Rabb iku biawaro kalawan kang picek kalawan kang mata satu maktubun kang den tulisakeun baina ainihi ing dalam antara netra rorone ieu si A'war kap pa ro ing huruf kap pa ro yakni kafir. Muttafaqun nusittifaq opal ngatasi hadis. Jadi dina hadis rek nyaritakeun setiap nabi eta geus mere nyaho kanu jadi umatna wiwit Nabi Adam dugikeun ka Kangjeng Nabi urang sadayana parantos masihan uninga parantos mere nyaho nya bahwasanya nyana bakal datang si A'war al-kajab bakal datang dajjal anu matana hiji tur bari tukang ngabohong. Ala eling-eling inna sanyana ta dajjal awaru mata na hiji. Wa inna rabbakum jeung kanyakeun panjenengan senya-nyana sesungguhnya bahwa pangeran urang Allah Subhanahu wa taala mah henteu pecak. Allah Subhanahu wa taala mah matana henteu satu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala eta sempurna, sangatlah sempurna. Walaisa bi'awaro maktubun jeung dina eta dajjal. Si dajjal ditulis di antara dua panonna, di antara dua bolorna, ulah panon. Di antara dua eta bolototna. Bolorna eta si dajjal dina tarangna teh aya kap pa ro amun diartikeun kafir. Tanya si dajjal teh tah urang kudu waspada ka eta manusia kafir oge kafir-kafir nu di urang ge balad-balad dajjal urang kudu waspada. Margi cek dina Al-Quran oge. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walang tardo teridoan kararanjeun wae jalma Islam Yahudi jeung Nasrani teraridoeun urang senang teh teraridoeun urang bahagia urang aman urang santosa sare tibra dahar ngeunah teh ari ibadah jongjon teh teridoeun si kafir teh teridoeun. Kumaha cara na ieu orang Islam supaya hancur moralna
supaya hancur agamana, supaya hancur ekonomina ku kafir yeuh carana kumaha. Ya Allah tah urang kade nya supaya urang salamet hiji-hijina mah kudu rajin tolab ilmu, kudu rajin hadiri majlis-majlis ulama, majlis-majlisna para habaib. Urang bakal salamet. Ari kitu mah urang usaha teu ngaji-ngaji acan. Budak-budak dunia teu ngaji-ngaji acan. Tah nu kitu babari dibelokkeuna jadi kafir, jadi Yahudi, jadi Nasrani eta nu kitu babari dibelokkeuna. Dokter tara ngaji paur jadi dokter Yahudi Nasrani. Pejabat tara ngaji paur jadi pejabat Yahudi Nasrani. Pedagang tara ngaji paur jadi pedagang Yahudi Nasrani. Pengusaha, pembisnis, petani, pemburuh kalau tidak tolab ilmu, tidak ngaji, paur jadi pengikut Yahudi Nasrani. Naudzubillah. Mudah-mudahan urang diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu di pikiran kita itu Rp, dolar dan sebagainya mata uang. Kita pikirkan ieu maslahat teu keur urusan dunia. Islam keur agama Islam ieu maslahat teu. Akur teu jeung ajaran Kangjeng Rasulullah SAW. Cobalah pikirkan ke depan kemaslahatan. Apakah akur jeung Al-Quran hadis ijma ulama. Ieu kalakuan urang teh. Lamun teu akur buru-buru tinggalkeun. Sebab jelema ieu kabeh bakal baralik ke akhirat. Bakal maot urang kabeh oge. Sok pikirkanlah. Jangan asal Rp, jangan asal rupiah, jangan. Tingali urang teh di dunia bakal baralik kabeh oge ka akhirat. Pejabatna bakal maot, pengusahana bakal maot, dokterna oge bakal maot, pedagangna, petanina, buruhna kabeh oge, ustad kiai na santrina oge kabeh bakal maot. Tah kumaha geus maot, pertanggungjawabana urang di akhirat keur kalakuan urang di dunia. Melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.